Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana tepang dangu di sareng simkuring Mang Ian Kidemang Gunung Halu teh geningannya dina acara anu maneh nyaeta dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang para wargi sadayana atau mugi aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya robbal alamin. Dina waktu ieu simkuring sejanderaskeun hanca nu katunda dina pedaran dongeng anu judulna Nyimas Talaga Wening bagian anu kalimanya para wargi sadayana ieu mangrupikeun dongeng awal simkuring ngadongeng dina karyana Kang Rompisnya. Sarang bade dirapihkeun dina YouTube-na dongeng Sunda Mang Ian kalayan panginten alat nu enggal kitu nya. Oge kaleresan dina pamuka dongeng Dewi Sekartaji teh saleresna terasan tina dongeng Nyimas Talaga Wening mung panginten benten tokohna tapi alur caritana sami gitu. Salajengna ti eta panginten dongeng-dongeng saninten Mas Dewi Sekartaji mah eta mah dongeng enggal janten kejar tayang teh tiasa si palawargi ngabujengan dina fanspage halaman Facebookna Pangalengan Paninengan anu ieu nya nu Kang Rompis didinya tadi dinya simkuring ngadongeng teh sakur-sakur anu tos diupdate paminaha Mang Ian Dewi Sekartaji teu acan aya atanapi saninten Mas teu acan aya nya tinggal we dina fanspage halaman Facebook Paninengan Pangalengan upami tos update ku simkuring didongengkeun tah kitu nya palawargi sadayana. Kumatah carita salajengna ieu Nyimas Talaga Wening ulah kamana-mana tetep manco di channel YouTube-na Dongeng Sunda Mang Ian. Namung satacana dilajeng kade ulah hilapnya nu teu acan subscribe kana YouTube-na Dongeng Sunda Mang Ian mangga di subscribe heula supados tiasa kenging notifikasi kanggo satiap jejer carita nu salajengna oge nu sanesna nya. Anu parantau subscribe simkuring ngahaturkeun debu nuhun laksa ketika bingahan atuh mugi asing tiasa jantan rencang nu ngahibur nya ka palawargi sadayana kanggo ibu-ibu na bapak-bapakna oge sahawae nya pokona mah di kota di lemur nu di luar negeri na pokona mah da seueur nya wargi-wargi urang nu aya di luar daerah bahkan di luar negeri sok mararanco dina dongeng Sunda Mang Ian teh nya jadi rencang oge ulah hilap di like di komen pokona wajib komen naon we sakainget komen namanya sareng di share link nanya bantosan oge saumpami nanya nya nah dongeng simkuring ulah di skip iklan ada bageur nya upami urang teu nyekip iklan sami sareng ngagip teh kitu nya palawargi sadayana. Oge saumpami ngaros kahibur ku pedaran dongeng simkuring teras hoyong apresiasi tiasa nyawer takana nomor dana ieu teh nya sabaraha we saikhlasna nya. Oge kepala wargi anu kaleresan ayeuna nongton dina live-na dongeng Sunda Mang Ian mangga disawerekeun nya gift-giftna kopi-kopina atuh tadi tuh kacape tinggal di target 500 geus 2 poe watir. Supados teu nyangkolong ting kana waktos hayu urang sami-sami ngalajengkeun ieu lalakon Nyimas Talaga Wening bagian anu kalima. Mangga ka parayun sadayana wilujeng ngadangukeun prung Hanca teh nembe dugikeun ka
Mau cek salah saurang balad Raden Karta panghareupna. Sukma kerung bari ngareret ka Sigaling. Sigaling maju ka hareup bari pok cumarita. Saha sira laing sabenerna euy? Rek naon los-losan ka dieu? Tapi anu katingali ku baladna Raden Karta mah sakadang mau nyampeurkeun bari ngagaur atuh peretek kabeh balad Raden Karta teh lalumpatan teu sirikna notog-notogkeun maneh awahing ku sieun. Cakakak atuh Sigaling teh seuri lelenggakan awahing ku bunga. Pangrasana mah balad Raden Karta teh sieuneun ku manehna. Hehehe. Tingali jang, karek oge ditalek geus malabur. Ulah lalawora atuh. Sigaling teh boga sima mau. Ceuk Sigaling bari ngalejeg. Sukma teu nembalan ukur nyerengeh seuri. Sukma jeung Sigaling nuluykeun di lalampahanana nuturkeun tapak balad Raden Karta anu kalabur. Teu karasa lumampahna geus meh tepi punclut Gunung Sundung. Selengseng kaangse seungit kemang meuni meleber, tapi kaangseuna teh ukur ku Sukma wungkul. Sukma ungas ingus neangan ti lebah mana datangna eta wawangi. Ngan barang naik deui saeutik, seungit kembang teh mingkin nyambuang. Sukma rurat reret ka lebah kakayon anu kekep. Breh katingali aya tangka lokat keur meujeunna karembangan. Gancang bae Sukma ngadeuketan beuki atra kembang lokat teh kacida lobana meh sabandahan karembangan. Sigana ieu meureun anu disebut kembang lokat malah teh kitu gerentes hate Sukma. Kembang lokat malah gancang di alaku Sukma marengan kembang didudut kaayaan ngadadak roba. Gunung Sundung kalingkup ku pepedut jadi poek pinuh ku aun-aun. Jang, nah jadi poek kieu jang? Ceuk Sigaling ngajenghok. Cing tenang Kang, moal naon? Temal Sukma ngababera. Nyimas Talaga Uning geus aya gigireun Sukma bari pok bae nyarita. Kang, gancang peremkeun panona. Tita sobat engkang ge sarua kudu peureum. Urang kudu gancang ini ti dieu. Sukma ukur unggeu. Kang, wayana peremkeun panon. Sabab bisi aya kajadian anu teu dipiharep. Meh bareng duanana meuremkeun panona. Leng sirah karasa uleng bet kawas muter. Sok geura beuntakeun Kang. Sukma beunta gebeg ngaranyug. Panon Sukma rurat reret nitenan kaayaan didinya. Tetela manehna teh geus aya di kademangan pasir gede. Geura beunta Kang, ceuk Sukma nitah beunta ka sobatna anu masih keneh peureum. Sigaling ngabeuntakeun panona rurat reret bari kekeureuceuman ngarasa serab. Lantaran tadi mah keur aya di gunung anu pinuh ku aun-aun. Sarua jeung Sukma Sigaling coloho kusabab manehna geus aya di kademangan pasir gede. Sababaraha kali gigi si pangrasana aya di alam pangimpian. Jang, nah geus aya di pasir gede geuningan. Lain tadi mah keur aya di Gunung Sundung. Ceuk Sigaling rutret kawas nu keur ngalindur. Minggeus tong loba tatanya. Nu penting mah urang geus salamet nepikeun ka dieu. Kitu deui sagala maksud geus hasil. Temal Sukma negeskeun. Sigaling teu loba ngomong deui sanajan hatena mah kebek ku kabingung. Kang, engke kembang bikeun ka Purbaya. Keum ku cai. Caina kudu dipake mani ku Purbayanya.
Kitu ceuk Nyimas Talaga Wening papatah ka Sukma. Sukma ukur unggek. Geus kitu mah Sukma kairing ku si Galing laleumpang rek ngajugjug ka bumina Raden Sambas. Basa datang ka bumina Raden Sambas, sadayana ngaraos binga anu lumampah tos mulang deui. Sukma masihkeun kembang lokat mala ka Den Purbaya diwartosan sangkan kembang lokat mala teh dianggo ngebak. Malikan deui carita ka tukang, basa harita kembang kapanggih ku Sukma nepikeun ka bisa kabawana. Di kademangan kancra aya kajadian anu matak ngageunjleungkeun nyaeta maotna Raden Karta. Poe harita Raden Karta dumadakan babalongkengan utah getih, takdir teu bisa dipungkir kadar hamo bisa disinglar. Nyawa ninggalkeun raga ngajambana jadi bugang. Marengan perlayana Raden Karta ngadadak atuh alam teh jadi robah, dumadakan aya hujan silantang, angin ngagelebug sorana ngakerung handaruan mata keung. Hujan angin dibarengan pating kolenyaina kilat, dituturkeun pating celegurna suara guludu, kaayaan mata ketir keur urang kademangan kancra. Raden Karta mau teu munasabah kasarat jadi babandang Ratu Jin Aprit. Dina hiji mangsa Raden Sambas katut garwana ngaluuhan pangangkir juragan bupati nyaeta Raden Gumilar Kadarmawasa anu arangkat sanes bae kademangan Pasir Gede, namun sadayana para demang anu aya di wawahan Kabupatian Darmawasa sami diulem. Den Purbaya ge ngiring ka Darmawasa etang-etang amengan. Di bumi juragan Gumilar tos pinuh ku para tatamu utami nama para demang katut para bojo sareng palaputrana sadayana silih bagiakeun kumargi langki tepang awis jonghok. Di antara para tatamu Den Purbaya teh minangka anu paling nyongcolang. Salian ti panggelisna Den Purbaya oge nganggo perhiasan pamasihan ti Sukma. Pugue beki katawis atuh keulisna teh beki ngageburu hurung keur mah gademoal. Kantenan saparantos ibaku kembang lokat mala salira Den Purbaya teh langsung ngagebur nyanak cahaya kana raraina geulis camperni teh lir bentang kaberangan. Para garwa pangagung sareng para putrana anu istri kacida katajina ku perhiasan anu dianggo ku Den Purbaya seueur anu tataros teu telepek pada hoyong migadu kana eta perhiasan.
Tapi barang nyidikeun kana perhiasan sadayana ngaraos hookeun margi perhiasan model kitu mah teu aya di nagarana, kantena ningal batu jamrud anu mapaesan dina perhiasan tos kaukur atuh pangaosna kalintang awisna. Bujeng ning pangkat Demang sok sanaos bupati ku anjeun cantang tos mampu ngagaleuh eta perhiasan, hal ieu teh jadi panyuriga keur anu ngewa janten pasirikan keur nu ceuceub. Sawaktos Nden Purbaya nuju calik aya nu kadinya nyampeurkeun tangtungan lalaki ngora kasep jeung gandang taya sanes eta teh Raden Paisal putrana juragan bupati nyaeta Raden Gumilar. Haturan Nyai. Kitu saur Raden Paisal bari imut. Haturan engkang. Waler Nden Purbaya somea. Teu sawios ngiring calik di dieu. Bade aya pikir saya naon kitu. Teu aya maksana naon mung hoyong ngobrol etang-etang ngawanohkeun. Pokna Raden Paisal teras bae calik caket Nden Purbaya. Nden Purbaya teu ngawaler deui, anjeunna mah anteng we ninggal ka payun. Manawi teh di dieu teh aya nu lenjang, ditinggal ti katebihan meuni matak sieup, dicaketan langkung moronyoy geuningan. Saur Raden Paisal bari gumujeng. Nden Purbaya ukur imut. Upami tiasa mah urang ka taman di ditu mah langkung antep geura ngobrolna. Duh, hapunten kasuhun Kang. Sanes nampik pangasih ka putra pangagung. Namun bilih janten mata ka diri abdi. Sasat tos aya nu gaduh. Sok sanes anjeunna teu apaleun tapi bilih bae aya nu wawartos janten pacogregan ka dituna. Sakali dihapunten nya Kang. Waler Nden Purbaya nyariosna leuleuy. Raden Paisal kereung margi nembe ayeuna aya istri anu wantun nolak pangajakna. Biasana mah para wanoja teh atuh teu sirikna parebut hoyong nyarengan anjeunna. Engkang ngartos Nyai. Ieu mah sanes padena naon mung urang ngobrol bae di patamanan sakedap mah. Sekali dihapunten Kang. Moal tiasa. Nden Purbaya keukeuh teu keresaheun. Katresna Nden Purbaya ka Sukma teh hamu bisa kagambar ku carita sasat anu geus toh pati jiwa raga bebela ka dirina. Lamun ningali kasep nama Sukma oge kurang kumaha atuh sarua kasep. Mun seug ningali kabeungharan pantar bupati cantang tu bisa meuli perhiasan kawa Sukma. Nden Purbaya tigin kana janji satya kana ikrar anu geus kedal ka Sukma. Raden Paisal teu nyarios deui teras bae anjeunna jengkar ti dinya. Mungguhing hirup manusa sagalana aya nu ngatur nyatana pangeran anu murbeng alam sadaya teu bisa sakarep ingsun sakahayang dirina sorangan. Ti saprak kajadian Raden Paisal ditolak ku Nden Purbaya, Raden Paisal teh kacida benduna pangrasana asa teu diajenan atuh salaku putra pangagung. Raden Paisal uleng mikir ngolah akal nyieun tareka hayang males kanyeri sok padahal mah ukur tina masalah teu pira. Tapi pikeun Raden Paisal mah asa dihina ku pantar itu.
Tapi pikeun Raden Paisal mah asa dihina ku Pantar putra Demang, samangsa ngadenge lamun Den Purbaya jadi bahan kacapangan balarea, Raden Paisal kacidabungana sabab asa mangih jalan keur ngareka perdaya, boga karep arek ngakalakeun ka Den Purbaya. Jahatnya Raden Paisal teu sangka. Nepi ka hiji waktu Raden Paisal ngadongso ka ibuna nyaeta Den Patimah nyieun reka carita anu antukna ibuna kahasud ku cariosan putrana. Kita Den Patimah kamu Den Patimah Kang Gumilar, nah teu uninga lamun budakna Demang Sambas nganggo perhiasan anu kacida awisna. Samalah ku Pantar urang ge hamo bisa kapeser apanan? Pira ku tantungan hiji bupati eleh ku pangkat Demong. Lain Demong atuh Demang. Pira ku tantungan hiji bupati. Jadi Demong. Demong. Enggak ingat eta. Aya jadi pemeran gitu ngomongna teh. Pira ku tantungan hiji bupati eleh ku pangkat Demang. Sigana eta mah Den Patimah mah demake jadi demok. Pira ku tantungan hiji bupati eleh ku pangkat Demang. Kitu kasauran Den Patimah mangsa harita. Manahna asa kapanasan ku cariosan putrana, tapi sanes wungkul ti putrana dalah nu sanes ge sami-sami wawartos. Uluh, nah boga pikiran teh cudek pisan. Ari masalah pangaboga mah ye lain. Uluh, nah boga pikiran teh cudek pisan. Ari masalah aing jadi balelo li. Dah. Dai Raden Barli Uluh, nah boga pikiran teh cudek. Jadi entok kan ganti sorana. Gara-gara Raden Paisal. Gila. Dah. Uluh, nah boga pikiran teh cudek pisan. Ya, ari masalah pangaboga mah lain ngukur ku pangkat, tapi ku pangabisana dina widang usaha. Sanu nyaho Demang Sambas teh miboga kaparigelan atawa boga warisan ti luluhurna. Kapan urang mah teu apal. Waler Raden Gumilar teu kapangaruhan ku cariosan garwana. Muhun abdi ge ngartos Kang, tapi emutan gerak Demang Sambas teh tara usaha kana nanaon. Mun seug kenging warisan asa pamohalan teuing. Sanu apal manehna teh majegan karahayat, duitna teh setor ka nagara. Cek engkang tadi, sanu apal? Matak engke mah pariksa ka ditu. Lamun kabuktian yen talajak teh bener, onclah sakalian tina Demangna. Saur Den Patimah beuki nyeuneu we. Raden Gumilar teu ngawaler, anjeunna mah angger teu kapangaruhan ku cariosan garwana. Dina hiji poe Sukma keur sasarengan sareng Den Purbaya arameng ka Talaga Putri, duanana karingan ti wanci nungguan mangsa pikeun rarabi. Kolot Sukma geus daratang nepungan ka bumina Raden Sambas. Mun seuk ngujahi raosnya Kang, ninggal cai anu sakitu herangna. Saur Den Purbaya entok kitu. Mun seuk ngujahi raosnya Kang,
Ninggal cai nu sakitu herangna. Saur Den Purbaya antep netep cai talaga. Kantenan atuh, engkang ge bakal betah ninggal nu ngojay. Pika sebelum. Soca nu curuleuk teh ngadila ka Sukma. Sukma ukur nyerengeh seuri. Hajuk bae engkang ngojay ah. Sauna saliran nu hoyong ngojay. Engkang mah hoream tiris. Sanggek, tos pasti diintip ku engkang. Wios atuh sakedik mah, engke oge tos ngadahuk mapan dipese ku engkang. Ngarekeun ka buahnya. Engke mah benten deui atuh moal aya nu disumput-sumput apanan. Rarai Den Purbaya barebe. Ari panon Sukma keur neuteup antep ka lebah talaga. Sabab nyimas talaga wening teh keur leumpang dina luhureun cai talaga. Kangaranan bangsa jin geus tangtu moal ti lelep kawas manusa. Abdi mah kalintang bagjana tiasa sasarengan sareng engkang. Nu sasapetos bebela pati ka diri abdi. Saur Den Purbaya salirana nyarande ka Sukma. Sami Den, gangge ngaraos bingah tiasa nyarengan salira. Moal tiasa ka udar ku carios. Temal Sukma bari ngusapan rambut Den Purbaya. Mun pareng mahoyong kagungan putra teh dua, istri sareng pameget. Duh, waas matak lucunya Kang. Engkang mah hoyong gaduh opat manawi. Beli seueur geningan Kang. Kapan ngarah rame di bumi seueur murang kalima? Kapan ngarah rame di bumi seueur murang kalima? Puguh ge da pameget maraos kanten. Puguh ge pameget maraos kanton ngadamel. Abdi istri anu repot mah Kang. Repot naonna ih? Repot naonna bila kadar ukur nangkarak? Sanes lebah kituna teh dah. Pika sebelen Kang mah. Nu geulis kurawed. Sukma ukurnya kakak seuri ngarasa lucu ku pola Den Purbaya. Duanana aluprek ngobrol nganteur katineng. Dina sejen waktu kademangan pasir gede kadatangan tatamu tika gubernuran anu daratang kadinya rek mariksana mariksaan meunanya. Oh, laporan ti Raden Paisal anjir fitnah Raden Paisal jeung eta tah Den Patimah. Benernya Den Patimah mah culit. Dina sejen waktu kademangan pasir gede kadatangan tatamu tika gubernuran anu daratang kadinya teh rek mariksaan ka Raden Sambas. Dumeh aya laporan anu nyebutkeun yen Raden Sambas teh geus sarakal milampah pagawean teu uni keur kapentingan pribadina. Puguh bae Raden Sambas teh kalintang kagetna. Tegugur teu angin bet dituduh teu parugu. Kajadian ieu kabeh ge reka perdayana Raden Paisal anu hayang puas ka Den Purbaya. Manehna geus nyieun laporan ka gubernur anu netelakeun lamun Raden Sambas geus sarakal majegan ka rahayat sarta duitna teu disetorkeun ka nagara. Tapi untungna sagala tuduhan teh teu ngabukti. Raden Sambas bebas tina sagala perkara tuduhan. Tapi sanajan kitu, Raden Paisal terus bae neangan jalan sangkan maksudna ti nekanan. Keukeuh Raden Paisal teh neuteuli hayang males kanyeri ka Den Purbaya.
Layung hibar belah kulon, ciciren mangsa berang rek lekasan, kasaput kumang sapeting. Sukma keur lempang nikreuh ngeureuh nyorang jalan di baturan ku sobatna si Galing. Sukma lain lumampah ngadon ulin, tapi miboga pancen anu pasti. Sukma nuhunan panitah Nyimas Talaga Uning, yen dirina kudu indit ka lembur warangsa nepungan hiji kasepuhan. Nyimas Talaga Uning menang pancen tiramana Prabu Anom Lodrajaya, ari pancen kudu nyokot hiji gagaman di hiji manusa. Kusabab geus cunuk waktu ninggang mangsana, eta gagaman teh kudu balik deui ka nagarana, nyaeta nagara Girimanu. Sasatna mah gagaman teh kagungan Prabu Anom Lodra. Caritana mangsa baheula Prabu Anom Lodra teh kadongkapan hiji sepuh anu kalintang sugih ku pangarti. Eta sepuh ngaranna Kidarta, datangna ka nagara Girimanuk teh rek nginjem gagaman anu katelah Rahyang Kala. Rahyang Kala teh hiji gagaman anu miboga kasakten linuwih taya nu bisa mapakan. Sing sahabai anu mawana bakal boga kasakten, awakna wedug teu neuraku sakabeh pakarang, lian ti eta bakal miboga tenggelan anu rohaka moal bisa kabendeng, nu leuwih ahengna anu nyeklan teh bisa napak sancang napak dina cai. Prabu Anom Lodra geus lila nganti datangna Kidarta, tapi uleh taya datang deui, lain teu hayang ngadatangan ka Kidarta ka alam manusa, tapi kauger ku waktu kehalangan ku mangsa. Sabab bangsa jin mah teu bisa kitu wae nyokot gagaman ka alam manusa, dina bisa nage maunatna bakal leungit. Kitu deui Nyimas Talaga Uning teu bisa sagawayah nyokot gagaman nu janten ramana, tapi kudu ku manusa deui engkena dianterkeun ka nagara Girimanu. Eta sababna Nyimas Talaga Uning teh nitahan Sukma pikeun nyokot gagaman Rahyang Kala. Dina nyokot eta gagaman, estuning kudu nikreuh nyorang lalampahan. Teu bisa dibantuan ku pangawasan Nyimas Talaga Uning, hiji patokan anu teu bisa dipungpan geus kauger ku aturan. Lembur warangas ka Cidajauhna ngaliwatan kademangan Tangkil Girang anu brasna ka Gubernuran Mandragiri, tidinya mah karingulon ka lembur warangas. Dina wanci sareupna Sukma jeung si Galing geus anjog ka Mandragiri, dayeuh gede puseur pamarentahan ka Gubernuran, najan geus burit kayaan di Mandragiri teh kacidaramena. Rene lajang suku geus rincug ieu, eta mah beuteung geus lapar deh tuh. Ceuk si Galing ngoloyong diuk dina jukut, teu sirikna ngabebeutkeun maneh awahing ku ripuh. Saruah kuring ge geus ripuh Kang. Aduh, walon Sukma geek diuk gigireun si Galing. Sajongjonan mah duanana reureuh heula di dinya miceun kacapena. Sangus leler tina kacapena, Sukma jeung si Galing arinit deui rek neangan warung sangu, kangaranan di dayeuh gede moal hese neanganana. Sanggeus manggihan warung sangu, dekul bae duanana dalahar bangun ponyo nakraanan. Dina wanci harieum beungeut, Sukma jeung si Galing geus anjog ka lembur warangsa. Satu tas tatanya ka urang dinya, Sukma jeung si Galing ngajugjug ka Imah Kidarta. Imah Kidarta teh rada anggang tinu sejen. Anjug ka Imah Kidarta terus bae uluk salam, ti jero imah norojol tangtungan lalaki kolot. Bade ka saha ujang? Cuk si lalaki bari mencrong, leres ieu teh bumina Kidarta. Si lalaki teu warane nembalan, nelek-nelek ka Sukma kawas nu hayang sidik.
pamiarsa sadayana waktosna geuningan parantos teu nyekapan deui nya dina ieu lalakon Nyimas Talaga Uning bagian anu kaopat. Dina episode ieu seueur pisannya gambaran kahirupan di mana dina hirup manusia mah teu leupas tina dua surat terakhir dina Al-Qur'an teh nya nyaeta Al-Falaq sareng An-Nas. Dina Al-Falaq netelakeun yen urang mah moal leupas ti jalma nu hasad. Aya we kitu nya nu hasad ka urang. Dina majuna, dina suksesna, dina beungharna gitu nih. Dina naik jabatanana aya we nu hasad mah. Nu terakhirnya nyaeta An-Nas. Maju jeung mundurna kahirupan hiji manusia teh tergantung jeung saha gaulna teh, saha nu jadi pembisikna. Pembisik tadi teh akan An-Nas, leres teh kan. Ieu Nyimas Talaga Uning kan bangsa jin. Dina surat An-Nas netelakeun waswasil khannas minal jinnati wan nas. Jadi pembisik urang teh ti kalangan manusia jeung ti kalangan jin. Lamun urang gaulna jeung pembisik anu sarole, pembisik-pembisik anu berilmu nya, anu sae, bakal mangaruhan kana hirup urang. Seperti halna anu gaul jeung tukang minyak wangi bakal kabawa seungit. Sabalikna lamun pembisikna anu garoreng, nah harek di kalangan bangsa manusia atau bangsa jin tadinya waswasil khannas minal jinnati wan nas. Eta teh leres. Nah, kumaha sih bisa ngabedakeun anak gedenya tadi teh tina syariat hirup gitu dina pakasaban urang di mana jalma resep make harta tina jalan riba maka di imahna teh bakal betah jin kafir sehingga pembisik-pembisik ge kalangan jin kafir we gitu. Eta bakal ngabentuk karakter, cara berpikir, cara ngerasa. Akhirnya laku lampah oke jadi nete semplek nincak semplak asa buntu asiga jelema nu kasurupan lieur jeung lieur emosi ngagugudu gitu haye tak kurger parasia harengheng di imah anu aya barang riba matak urang taliti deui bisi di bumi urang aya anunya aya barang-barang anu teu jelas asal nanti mana gitu meserna ku jalan-jalan anu urang tak apal halal haram komodi norek rumah tangga manya mun bisa mah ulah nepikeun kabawa barang-barang anu subhat komodi haram dina rumah tangga norek dibangun ku urang nah loba rumah tangga teh taralila gitu nya saumur jagong meureun baheulana teh loba barang nu teu jelas kabawa dina kahirupan rumah tanggana boh pakaian boh barang-barang kendaraan atau nu sanesna dah gitunya kalau wargi. Nah, tadi aya nu hasad teh nya Raden Faisal cenanya. Jeung Den Fatimah da kitu ya. Ya, terus ada gambaran eunteuing keur urang gitu. Terus kumaha cara supaya datangna jin muslim anu sarole? Jin muslimah resep lamun aya jelema ibadah teh diriung ku jin muslim teh nya. Terus resep ka jelema anu resep wiridan boh dohir boh batin gitu nya wiridan teh karasa aya energi anu kaluar tina awak eta jelema lamun sok dipake wirid ngagarimu ngejen muslim teh nyaman gitu teu kudu dipenta supaya boga hodam da taresepkeun sorangan atuh tanya diri urang kira-kira batur lamun deket jeung urang resepeun moal batur resep teu lamun ngobrol jeung urang gitu nya. Urang hayang dihodaman harade ai laku lampah ucap tekad perbuatan urang garoreng teu matak resep batur mun deukeut jeung urang karakter pikas sebeleun nu datang paling jurig jarian tak kitu kala wargi sadayana nya bobot sapanon carang sapakan cag urang tunda di hanyuang siang urang teuneun di handeuleum sieum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang ka sampeur deui. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.